Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyerengan kanca geureuyeun dongeng. Mangga urang geureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka nu saterusna Aibda Rahmat gesat-gesut ngadatangan bumina juragan sastra. Menang katerangan pangna patanu datang kadinya teh cenah keur maluruh nu jadi anak bisi pernah nganjang dumeh babaturan sagawena burber nareangan tapi henteu dibejakeun bari jeung ngagasab duit jabatan. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku ngadenge katerangan juragan sastra kitu. Najan teu 100% sakaligus oge kacurigaan Aibda Rahmat ka patanu jadi ngurangan. Jadi jelasna tina leungitna Sudrajat teh bisa jadi bener patanu teh teu nyahoeun. Akhirna Aibda Rahmat jadi terus we ngajakan ngobrol. Lain ngan sakadar tambah bau sungut, tapi memang ngahaja susuganan manggih katerangan nu dibutuhkeun tina perkara Sudrajat. Tapi lebeng taya hal-hal anu pantes dijieun cecekelan pikeun naratas jalan panyelidikan. Baguna mah tina hal ihwal Sudrajat juragan sastra mah teu pati uningaeun bener-bener. Nganti heula saurna teh kungsi dianjangan ka Depok nyaeta keur waktu Iwan aya di Bogor. Tapi kabeneranana teh Sudrajat keur aya di Jakarta. Sumuhun putra nomor sabaraha capiana teh Pak? Aibda Rahmat nanyakeun. Pun anak pangageungna dibawa nganjang ka Depok. Sasatna mah bade dibawuhkeun ka Sudrajat. Dumeh sareng dulurna teh atah anjang naker. Du pilinggihna di dieu kitu capiana teh. Di Sukabumi. Di bapak ugutna. Margi ti leuletik teh manehna mah teu mimilu jeung bapak. Dikukut ku Pasoma nu linggihna di jalan Gunung Puyuh. Juragan sastra jadi kataterusan. Teu naon diobrolkeun oge lantaran jelas antara Sudrajat jeung Iwan teh taya patula patalina. Tapi tumrapna ka Aibda Rahmat teu beda we tinu nimu manggih. Bari tertetna mah geus aya yen Iwan teh perlu didatangan ka Sukabumi. Susuganan we manggih katerangan nu bisa dipake cecekelan. Sanunya maburna Sudrajat teh nyamperkeun Iwan ka Sukabumi. Kukituna saleosna Aibda Rahmat ti bumina juragan sastra. Langsung we manehna ka Sukabumi deuk neruskeun panyelidikan ku jalan ngadatangan bumina Pasoma.
Nah naon cenah si Jajah teh makin ninggalkeun pagawean anak. Juragan sastra ngagerendeng bari neuteup Aibda Rahmat nu geus ngaleos ti dinya. Semuanya apa nak? Eta dipilarian oge ku polisi sagala deui. Ibu jua nemrong. Eta meutak teu kaharti naon alatanana. Aya eta saur polisi bieu kumaha apa nak? Sarua we jeung keterangan ti Kang Tanu. Cenah si Jajah teh taya datang ka pagawean. Ari diteang ka imahna. Tetela eueuh. Wah kaburna teh bari barang canak apa nak? Geuning seueur kawaroskeunana padahal teh sok aya nu kumaha hantun gasap kana artos jawatan. Ya, itu bisa jadi ibuna. Ngan nu dipika paur ku apa mah. Sok sieun si Jajat aya nu binasa. Kitu atuh tiasa janten apa nak? Ibu jua bari ngahulang jadi kabawakeun bingung ku polah batur. Sedengkeun nu jadi bahan obrolanana nyaeta Sudrajat. Satik oge manehna teu ngabogaan rasa kahariwang. Dina digujurudkeunna oge moal bisa kapanggih. Moal anu nyangka yen manehna aya di Sukabumi. Asal ulah nangarkeun maneh we. Geus tangtu panyumputan manehanana moal bisa kapanggih. Ieu sababna nu matak Sudrajat teu daekeun marangan Sumarni balanja. Pokona mah bisi katempoan ku Iwan atawa ku Imas. Dina aya nu maluruhna teh geus tangtu bakal kapanggih. Harita oge waktu dijurungkeun ku Ibu Julaiha supaya marangan Sumarni. Sudrajat keukeuh teu daekeun. Begituna kapaksa we Sumarni indit nyorangan. Inditna nyore supaya iuh bari sakalian pelesir ngalanglang kota dina waktu keur sariak layung. Katempo ku Samiun anu keur kukulintingan ngadago poek. Lantaran maksudna deuk ka Ibu Julaiha tea. Terus bae Sumarni teh dikuntit ti kaanggangan. Engke dina balikna ka Sukaraja deuk dituturkeun. Ari Samiun tea tihala oge geus disebutkeun yen manehna teh can leupas tina panalungtikan pihak polisi. Basa nganjang kasalim oge terus we dititenan gerak-gerikna. Atuh ayeuna keur kukulintingan di jero kota. Petalakuna tetep ditalingakeun ku Sumarna bagian intel. Atuh waktu Samiun kabireungeuh ngukuntit Sumarni. Sumarna mah ujug-ujug ngabogaan sangkaan we. Pasti Samiun teh deuk aya karepna nu teu bener. Bagi komo barang dititenan dangdanan Sumarni harita sakitu hurung herangna. Sanggeus reup poek nu disusul kuraangna lampu listrik di jalan-jalan. Sumarni ngageleuyung dina beca deuk balik ka Sukaraja. Samiun teu leupas ngukuntit. Atuh Sumarna nya kitu keneh ngageleuyung dina kareta mesin. Kacurigaanana beuki ngandelan. Geus tangtu Samiun teh deuk ngajamret perhiasan Sumarni. Anjog ka Sukaraja geus nyampak Bangkili mapageun di sisi jalan. Kukituna tumerapna ka Samiun jadi ngaregog. Saterusna manehna jadi nyimpang ka Jongko Cikopi. Saeutik oge teu nyangka yen Bangkili teh batur saimahna Sumarni. Disangkana mah meureun tatanggana we nu kabeneran harita geur ngalantung ka jalan. Lantaran Sumarni rebo ku bababaan. Bisa oge kaharti upama harita Bangkili mangmawakeun babawaanana. Kitu pamanggihna Samiun harita. Mireungeuh Samiun kitu peta. Sumarna oge terus we nyimpang ka Jongko Cikopi peuntaseunana. Bari panonna teu leupas nitenan gerak-gerik Samiun. Geus radalila jung Samiun cengkat tina diukna. Langsung muru gang pepengkolan nu berasna ka imah Ibu Julaiha. Tiluak lieu lantaran pangrasana aman. Sumarna oge jung cengkat. Kareta mesinna dititipkeun di tukang Cikopi.
Geus kitu kakara manehna ngagedik muru jalan leutik deuk nguntit Samiun anu harita geus teu tembong jirimna kahalangan ku tutuwuhan jeung ku balegedegna poekna peuting. Kanca dangu sadayana saeutik oge Samiun teu ngabogaan sangkaan yen harita teh di imahna Ibu Julaiha keur aya semah jalma sejen. Begituna barang manehna geus nepi ka hareupeun imah Ibu Julaiha geus dergag rumegag deui langsung manehna muru panto pager ngan barang disurungkeun tetela pageuh geus ditulakan ku Sumarni. Tapi teu matak ngajadikeun pugag kalakuan. Ku kitu teh mah lain kakara sakali dua kali ngadatangan kadinya teh sarta mimineungna oge tara ngaliwatan panto pakarangan. Kitu we sok ngaluncatan pager. Harita oge jurelat we manehna luncat kuliwed ka gigireun imah. Maksudna rek jalan tukang supaya samemena keketrok. Kakara oge deuk ngalengkah ngadadak kadenge aya nu ngajetruk. Malah salah deui nu ti tajong kana batu. Ku kitu nu ngagentak manehna dongko. Karayap teu sirikna ngarandang ka deukeut tangkal buah. Kuliwed ka tukangeunana bari panenjona terus manco ka jalan leutik. Kadeuleu aya nu nyurungkuy ti lebak. Nu taya lian ti Sumarni kakara ngarongheap ka palebadinya. Maksud nama Sumarna kanca intel teh anu nuju mukuntit Samiun. Manehna teh leungiteun tapak nuturkeunana jauh teuing antarana. Mangga-mangga ti peuting. Katurug-turug deui kenca katuheun jalan teh loba tatangkalan. Sabot manehna leumpang bari teu oleh luak liuk nempoan ka ditu ka dieu. Ari jetruk teh ngadon ti tajong kana batu lumayan nepi ka ti totolonyong. Nepi ka hareupeun imah Ibu Julaiha Sumarni ngarandeg panenjona manco ka palebah gedong. Geus kitu heg luak liuk nempoan ka sabudeurna. Ngan alusna Samiun mah teu katempoeun. Murungkut tukangeun tangkal bari megeg amekanana. Ongkoh palebah dinya teh deui rada poek. Sabab kahalangan ku kalangkang nurung gunukna tangkal buah. Tumrapna ka Samiun nu harita keur ngadadempes ngawaskeun. Jadi matak nimbulkeun kacurigaan oge. Matak ngadatangkeun sangka anu lain-lain. Nah eta jalma teh ngahaja keur nuturkeun manehanana atawa memangna aya deui karepna nu sejen. Cenah menuturkeun manehanana nah naon patula patalina. Sedengkeun ari Sumarna sanggeus karuhan udaganana teu kapanggih. Leos bae manehna indit deui kebat mapai-mapai jalan leutik nu berasna ka jalan gede deukeut imahna Pasuarja teh. Kaharti nah ka mana leosna Samiun teh. Sumarna ngagerentes bari teu oleh luak liuk nempoan ka ditu ka dieu. Geus karuhan eueuh. Kliang we Sumarna nyamperkeun jongkok Cikopi nu pernahna teu sakumajauhna ti dinya. Geus ge tadi ngopi kapaksa we pesen cin teh bae mah. Bari ngeureuyeuh kana goreng suuk nu geus dibungkusan dina keler. Ari Samiun sanggeusna Sumarna init sarta tetela teu katemong rigig-rigigna acan jung manehna lalaunan nangtung. Terus ngajangjen heula sakedeung ngadedengekeun bisi aya naon-naon nu matak nyilakakeun. Geus kaduhan aman. Kojengkang manehna kapipir muru panto dapur. Dicoba-coba disurungkeun bet pageuh. Puguh tadi oge geus ditulakan. Biasana Samiun sok terus ngetrok jendela kamar Ibu Julaiha. Tapi harita kakara oge sukuna ngalengkah sabeulah maksudna deuk ngojengkang ka hanapeun jendela. Ngadadak manehna ngarengkog lantaran ngadengi aya nu ngulutrak di jero dapur. Moal salah deui aya nu kaluar. Biasana mah Ibu Julaiha deuk kacai.
Begitu na Samiun terus nguliwed kanu rada poek. Lutrak. Brai pantol dapur dibuka ti jero. Kecengul aya nu bijil. Teu salah deui. Ibu Julaiha sampingna ngalaleke sarta buukna ngarumay teu digelungkeun. Bener kuncung-kuncung teh langsung ka sumur. Lantaran pamikirna taya jelema teh ujug-ujug gek cangegeng di luar. Cingogo sangeunahna bari nyingsatkeun sampingna oge. Geus teu make regag rumegag deui. Da pugu disangkana moal ieu aya nempoeun. Sok padahal aya nu keur nyerangkeun tinu poek. Bongguh tumrapna ka Samiun nepi ka Cileumeut. Bari hatena ngadak-ngadak ratug tutunggulan. Sakitu geus aya 2-3 kalina disuguhan nu saperti kitu. Ari breh deui mah teu burung matak moho nenjona. Dibelaan bari gigisik panon. Teu sirikna dibelel-belelkeun hayang leuwih sidik. Bubuhan peuting najan caang ku lampu oge teu bisa disaruakeun jeung ti beurang. Sakit gus aya umur teh. Masih nih mau nyas Samiun ngagerentes di jero hatena. Bari panonna teu leupas nyerangkeun Ibu Julaiha nu harita keur bebersih. Jajan ku lembu. Samiun miheulaan nanya bari dedeheman. Kojengkang manehna kanu caang. Saha? Teu burung Ibu Julaiha ngagebeg reuwas. Heg manehna nyidik-nyidik bari mundur. Duh, dugi ka disaha-saha. Kali deui kitu Bu. Nembe ge sabaraha dinten tetepang teh. Samiun bari nyerengeh. Miun? Ibu Julaiha merong. Bari hatena mah ujug-ujug ngarasa hariwang nu lain di kieuna. Begitu teh mah. Kapan ayeuna teh di imahna keur aya Sudrajat jeung Bang Kili. Wah, abdi. Saperos nulari deui atuh ibu mah. Samiun ngahehe. Dek naon kitu peting-peting? Ibu Julaiha semu-semu nyerang. Sakali ieu mah pok-pokanana Ibu Julaiha teh lain deui matak nyentugna. Wah. Geuning make naroskeun kitu sagala, Bu. Samiun ngahehe. Saperos uka karabah ibu mah. Samiun ngahehe deui. Sok padahal ari hate mah geus mimiti ngarasa teu ngeunah. Ibu Julaiha teh kawas nu nganyara-nganyari. Pok-pokanana nyararogok. Ya perlu ditanyakeun. Lantaran teh perluna miun terus-terusan di dieu teh. Ukur olok tomok wungkul. Ibu Julaiha nyaritana beuki kasar. Ngan henteu bari jebras-jebris jeung gagantawangan. Masih keneh aya nu diragangan. Sieun kadengeun ku tatangga. Geus tangtu bakal ngaributkeun. Nah, saperos nu yen pucuk tik irang geuning ibu teh. Samiun teu kira-kira kagetna. Mireungeuh sikepna Ibu Julaiha nu beda ti biasana. Lain yen pucuk tigirang. Kan geus bosan kuring kadatangan ku miun teh. Lantaran ukur ngarugikeun wungkul. Haring dek ka imah. Ibu Julaiha bari terus nyereudeg deuk asup ka dapur. Eranan Bu. Samiun rikat naker ngajewang leungeun Ibu Julaiha. Mantung cakah cekel. Ibu Julaiha ngepeskeun leungeun bari narejal. Julaiha. Hayu we deuk asup mah. Samiun geus mimiti kasar. Paparahna mah Ibu Julaiha teh deuk terus diseret di bawah asup. Tapi manehna merod. Kuringnya leungeun kencana meta. Help. Aprot. Deradan. Manehna nyabok bari jeung terus ngerewes kana beungeut Samiun. Waduh. Ya bener sia teh.
urang ajar Juleha. Antukna samiun ngusial oge nafsuna sarta can taparah deui ngan habek we beungeutna Ibu Juleha ditinggang satakerna. Aduh. Ibu Juleha ngagero degdag keduk sirahna kana tembok dapur. Montong nyebutkeun aduh sia. Di kocoran ayeuna ku aing. Samiun bari ngahegak sarta can taparah deui ngan karawak wae beung Ibu Juleha teh dicekek bari didedetkeun kana tembok. Pogo we panona nepi ka ngaburileng kaluhur bari letahna ngelel. Kanca dangu untungna harita teh Bangkili teh can sare mangka-mangka ngagolerna teh di kamar tukang urut Imas tea. Pogo we manehna nepi ka ngorejat lantaran ngadenge nu ngageledug kana tembok dapur. Memang ari pok-pokana mah teu kadenge, tapi ari curigana mah geus aya lantaran nu kacai teh mana lila-lila teuing. Kugituna gancang manehna turun tina bangku pangsareanana langsung muru ka tukang deuk nempo Ibu Juleha. Bakuna mah dumeh ngadenge nu ngageledug sada-sada nu tidagor kana tembok. Brai manehna mukakeun panto. Ujug-ujug brewe katempo aya nu keur disinekelkeun kana tembok. Sidik teu kapalingan Ibu Juleha keur dicekek ku hiji lalaki. Tadina mah deuk digujurudkeun, tapi ngadadak ras inget kapan manehna aya di dinya teh sasat keur ngajejempe. Artina ulah nepi ka kanyahoan ku pihak polisi. Mikir kadinya deuk ngagorowok teh jadi teu tulus. Tapi ngagendak manehna luncat ka palebah samiun bari langsung ngahembatkeun leungeun katuhuna nu dibarengan ku ngadiusna peureup kenca. Cedak. Bunuk samiun beunang diketing bari jeung ngajekukna peureup kenca nyodok ika burung. Oh! Samiun ngagerung bari badana nyangeyeng sarta cekekanana rada ngenoran. Geus kitu mah teh sebeleke deui cedak bae kekemplong samiun dijejak satakerna. Samiun ngaharekang bari kontan badana ngagebut. Bareng jeung eta kolosor berubah Ibu Juleha ngarumpuyuk ngajejer teu inget-inget. Kanca dangu alusna samiun mah teu nepi ka kapaehan. Harita kena oge ngagentak manehna gurinjal deui. Tapi lain ari terus ngalawan mah. Ari celegedeg ari beretak we ka hareup jelak-jelong ngaluncatan pager pakarangan anu satuluyna ngaberengbeng ka lebak. Ramcadah. Si kasabelahan teh masalah deui tah. Tanggelanana si Juleha. Wah eta mangkluk menendasa ka aing oge. Samiun kutuk gendeng di jero hatena bari jongjon we meleteng ka lebak. Padina we teu digujurudkeun. Jeung teu terus ngudag deui. Nulungan heula si Juleha meureun. Bok ojor. Yah, puas ya. Samiun hatena terus noroweco. Juig ka jalan gede. Heg ngalieu ka tukang. Tatela teh nu ngudag. Uituna reug-reug meusan. Bari renghap ngarasakeun kacape urut lumpat ti bebaranting. Jaba kekemplong mah karasa keneh asa tobros urut dijejak ku Bangkili. Geus kitu mah gidi gue manehna kabelah katuhu luak liuk nempoan beca kosong maksudna deuk terus balik.
Kanca dangu sadayana Ari Sumarna anu harita masih keneh cendeluk dina jongko Cikopi. Sanggeus karuhan nu diintip-intipna teu katembong deui, jung bae cengkat tina diukna. Sanggeus babayar urut nu diopina, koloyong we indit deui bari pikiranana teu oleh manco ka samiun. Matak teu kahartina teh nepi kaleples teu kasusud ka madaleosna. Ras inget ka awewe nu dituturkeun. Tetela mun seug dititenan cingeusna samiun tadi, geus bisa ditangtukeun yen samiun teh bangun nu aya pikarepeun. Ngan deuk naon-naonna mah teu euing, can bisa dipaparah ku kira-kira. Perlu awewe nu tadi teh didatangan ku aing. Isuk mah ku aing deuk dipaluruh di mana imahna. Sumarna ngagerentes di jero hatena. Sanu nyaho. Keur megod di manehanana. Bisa jadi eta awewe teh awewe bunian meureun. Sumarna neruskeun gerentes hatena bari noyod kakulonkeun. Kanca dangu saeutik oge manehna teu nyangka yen harita teh samiun mah geus anggang ti Sukaraja. Ngahenen we dina beca. Bari pikiranana can bisa leupas tina naon-naon nu kakara karandapan cikeneh. Ari Bangkili sanggeus tadi teh samiun mangpret, memang saeutik oge taya niat hayang ngudag. Kahiji bisi matak ngaguyurkeun salembur, nu akhirna matak nimbulkeun jul-jolna pihak polisi daratang ka dinya. Atuh kadua perkara memang kaayanana Ibu Julaiha nu kudu leuwih dipentingkeun. Lantaran katempona teu empes-empes jiga nu geus taya nyawaan. Tapi barang kumanehna dirampah hari guna, tetela amekanana masih keneh aya. Ku kituna teu ngalobakeun di pamolah. Pergi di gue Ibu Julaiha dipangku ka jero imah, langsung kumanehna dikedengkeun kana dipan anu aya di patengahan. Geus kitu gancang manehna ngagugudrag kamar Sumarni. Wogo, duanana oge can sarare. Kukitu teh mah ngaran-ngaran nu keur meujeuhna oleng panganten. Sanajan bari tacan kabale nyungcung. Pitunduheun teh sok ngadadak musna. Dumatak ari diketrok, ari kadenge ting gurubug, duanana ting torojol. Sudrajat nu pangheulana mecenghul mukakeun panto kamar. Naon bang? Ngareurewas kalakuan teh. Sudrajat nyereng, bakuna mah asa diganggu kanimatanana. Shh. Ulah ribut den. Itu gerak tingali, ibu nasi neng. Bangkili ngahuit, bari heg nuduhkeun ku rindatna ka Ibu Julaiha. Nu keur ngajalepeng dina dipan. Hah? Kunaon kitu bang? Sudrajat ngariuk kaget, bari panona ngagiler nuturkeun rindatna Bangkili. Aduh. Kunaon ibu teh Bangkili? Sudrajat lain deui ngaranjugna, dardeg we manehna muru Ibu Julaiha. Kumaha Kang? Sumarni nanyakeun satengah nurungah ringeuh. Ngalaleke bari kayan buukna kusut auk-autan. Nah atuh ari red kapalabah Ibu Julaiha. Ari dengek teh manehna satengah ngajerit, redeg muru gabrug Ibu Julaiha dirontok, bari langsung ngagukuk ngagulang gaper nu jadi indung. Dadakan mun teu gancang-gancang dihuit mah ku Sudrajat jeung ku Bangkili. Cerikna Sumarni teh piraku teu bedas, matak ngagareuwahkeun ka tatangga anu keur meujeuhna sarare tibra. Ku kitu teh mah saha nu teu reuwas. Mireungeuh kaayaan nu jadi indung harita. Beungeutna ebreh semu-semu geuneuk lir getih hubungan. Tapi jelas renghap napasna mah masih keneh aya. Jadi Ibu Julaiha teh ngan ukur kapaehan. Lain, nah kumaha ieu teh mimitina bang?
Sudrajat nanyakeun, bari terus mokprok sirah Ibu Julaiha ku kolonyo. Sedengkeun Ari Sumarni mah kalah ka midangdam nyambat-nyambat nu jadi indung. Mimiti pisan mah. Ibuna si Neng teh kaluar. Kawasna bae deuk cai. Tapi lila naker den. Nabi kamatak ngahariwangkeun. Keur kitu abang ngadenge nu ngageledug di tukang. Ari di teang mana horeng ibu si Neng teh keur dicekek wah hiji lalaki. Bang Kili mere katerangan sakadarna. Pok-pokanana setengah ngaharewas bangun sieun kadengieun kudu sejen. Ku bangsat. Dimeureun. Bang Kili pok-pokanana tetep belengong. Abong kena adat geus kakurung ku iga hese pisan dirobahna. Untung abang kabur datang. Sakali dikejeret oge, manehna teh kabur-kabur. Bang Kili nuruskeun caritaanana. Bari irungna ngadadak rebeh boga rasa aing jago. Nah tuh terus dicarak bang. Tak kabur jicir den. Salah atuh. Abang mah teu daek gogorowokan. Cacakan lamun seug digujurudkeun mah manehna tang tuh kakepung. Sudrajat nganaha-naha. Ngarah urang kanyawannya. Bang Kili nyaritana beuki ngaharewos. Kanyawan kusaha? Ya ku polisi. Santeuna. Diraku teh jual-jual ngayakeun papariksaan. Nya. Sudrajat beri terus ngahulang. Itu dia, makanya ku abang dijempe. Najan bener, can puguh bisa kanyawan oge. Tapi kapan urang teh di dieu kasebutna keur nyemah. Bisi matak nimbulkeun kecurigaan. Bang Kili nyerengeh. Irungna beuki rebeh we kawas nu deuk ngapung. Sabot kitu, kulisik Ibu Julaiha lilir. Tina kapaehanana. Rucang rijeng teu beda we tinu tasare. Malah mimitina mah make rada rungah ringes sagala. Ngan barang ingetanana geus ngumpul deui, ada segeruk teh manehna ceurik. Memeh ditanya oge. Pok bae ku manehna dicaritakeun naon-naon nu karandapan cikeneh. Sorana pegat-pegat paselang jeung inghakna. Ku kitu teh mah nyarita bari ceurik dibarung ku euriheun. Tapi najan kitu, ari kadengena mah cukup jelas. Tina hal kejadian cikeneh teh saeutik oge taya anu disumput salindungkeun. Ngan anu dipindingan teh nu nyangkut rusiah pribadina katut rusiah anakna. Atuh tina perkara wawuhna jeung Samiun, ku Ibu Julaiha disebutkeun ukur wawuh biasa. Ngan cenah manehna teh kabisana ukur barang penta bari maksa. Mun teu dibere sok ngambek. Harita oge maksudna deuk barang penta ngan teu diidinan asup. Ya sababna nu matak Samiun nepi kaluas mahala. Cacakan upama teu kaburu katulungan geus tangtu manehna teh bakal binasa. Leres Bu, saya nawe Gusti Abang diteang kepengker. Sudrajat ngahaminan. Ya, memang kuring geus kabogaan pirasat. Yen Ibu si Neng bakal mangibalai. Ngan salahna si Ibu deuk kaluar teh teu menta diantur ka kuring. Irung Bang Kili beuki beukah bari ngareret ka Ibu Julaiha. Sanes Bu, dupi si Samiun teh urang dieu. Sudrajat nanyakeun. Duka den. Kirang terang Ibu teh. Namun jelas manehna teh sanes urang Sukaraja. Ibu Julaiha bari ngareret ka Sumarni nu geus eureun ceurikna. Atuh manehna ayeuna teh ngan ukur kari euriheunana we teu beda tinu sisidueun. Hanya kalnya teu terang tempatna.
Sudrajat ngagerendeng bari ngareret ke Bangkili. Nah gitu Aden. Ya, bade diontrog we ka imahna. Luman jami kitu mah kada diwara. Sudrajat kaos nu heueuh. Sawios Aden. Teu kedah teterasan. Mari kita angtos. Manehna ayeuna mah moal daekeun ka dieu tos kapokeun. Ibu Julaiha rikatna keur ngahulag. Baguna mah sieunun kabongkar rusiahna. Mang pamurkeun ngabongohan marni mabuk. Sumarni nemrong ngebrehkeun. Nah, jangan khawatir Neng. Aya si abang ieu nu baris bela pati. Bangkili rikat nempas bari nepak dada. Karona rundat-rindat kaditu ka dieu. Nyeh manehna seuri. Diilik-ilik teh jiga runyah renyohna bujur kuda. Mohon mar. Aya nu lamprang deui ka dieu mah piraku teu digojrot tah. Teu kedah hariwang. Atuh upami kawidian mah ku ibu ku engkang oge tangtu bakal disaksrak. Asa ngagendok dina ti koro uap mita acan kalaksanakeun ngawarah teh. Aksina mah Sudrajat teh teu euleum-euleum, teu eleh geleng ku Bangkili. Sawios Aden. Teu kedah teterasan. Margi manehna mah sanes oge jalma bener. Kuliah matak ngaruag kana kahormatan Aden. Ibu Julaiha keukeuh ngahalangan. Teu sawios. Dayeuna mah tos salamet ieu. Geus penting nakar geuning Neneng. Ibu mah da keureuh. Ibu Julaiha ayeuna nyebutna ka Sumarni robah geus teu nyebut ngaran deui. Ret manehna kana jam nu nangkod dina tembok. Tetela geus peuting. Kukituna jurut bae turun tina dipan langsung muru ka kamarna. Nya kitu deui Sudrajat katut Sumarni geus tinggal leos deui ka kamarna. Malah pikeun Sudrajat mah beunang disebutkeun ngarasa atoh oge Ibu Julaiha miheulaan nyingkah teh. Kukitu teh mah ngarasa gontot tadi kaburu kagareuwahkeun ku Bangkili. Alhamdulillah cag kanca dicarita urang tunda di hanjuang siang. Teudeun di handeulem sieum paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang samper deui. Sakitu nu kapiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.